Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul ulah sok hasem banget. Geningan aya nu hasem banget kitu Ki. Emangna peuyeum sok hasem. Henteu jelema mah zaman ayeuna anu sok hasem beungeut ge aya. Sing make bedak, make lipstik, nek make skincare, nek katingalina geulis tapi beungeutna ai hasem, tetep di dinya teh aura teh inner beauty teh kaluar jadi meleukmeuk kos samagaha. Katingali ku batur teh teu sumringah nya jadi eueuh uyahan teh. Mentak aya di nu basa mah basa teu meuli senyum sapa santun sopan tanya eta mah da teu meuli sok babasa sopan santun gitu kieu nya ulah sok hasem beungeut teh komo bari jeung ngomong sabadug sakali mah tanu kitu teh mantak moal boga babaturan geuningan kitu ki nya arembungeun batur ge kecuali kos Ki Kampak. Ki Kampak mah lain hasem beungeut. Hasem nya, hasem naon? Hasem teu boga duit. Lamun boga duit mah pasti sumringah. Lamun teu boga duit kos lampu 5 watt. Tapi bohong teu kitu Ki Kampak mah. Boga duit teu boga duit sumringah wae kitu nya dibiasakeun. Ngan lamun teu manggih udud jeung kopi puyeng lalaki mah. Lain Ki Kampak hungkul nya salarea ge pasti kitu nu beuki udud jeung ngopi mah. Keun bae aya udud ngopi mah da eta mah pria sejati.